wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat. Urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna. Tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia badu fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng ku cinta-cintana ka Allah sehingga eueuh nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majdzub nyana teh atuh majdzub ngan majdzub teh aya nu terkendali aya nu henteu majdzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga sekarang bidadari sini ke mabok bir sepeti geus lain sloki di peti mah geus terus bau awakna ge jangan saya sedang naik pesawat naik pesawat keur cicing hareupeun imah pesawat jatuh di Papua saya nih waduh eta nu mabok ngomong situ ngabudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri teu bisa mengendalikan diri madzub gesarua ka Allah bakating ku cinta ka Allah maka ngomong ngaco seperti saha nu ngaco di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Halaj nyana ngomong kumaha nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deui naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang mesti aya nu zikir haheho sing hade takos kitu lantaran naon lantaran kan itu na besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-halal di Baghdad berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seribe anal hak begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna
ngaco bagian pokoknya teu harti kurang jelema kaedanan gawe. Aduh, dunia milik kita berdua. Ambo budak. Berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan. Lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua, berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana. Geus teu harti kurang. Aju ngomong lagi, oh angin sampaikan salamku. Abah. Eta ngomong jeung angin burungana. Saja teu beres. Anu cicintaan geus cinta jasa teh ya. Nah eta teh geus nan kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta. Eta edan ngomongna ge edan. Teu boga ka izin. Teu boga ka izin teh urang boga bebene, kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh. Boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh izin baheula mah. Tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana sia jeung anakna geus garoblog kabeh. Nah ieu ucapan ieu lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur. Sebab naon? Sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum. Tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda. Ari maksum terjaga mual mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celirung dan lain sebagainya mual maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat pokos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz eta sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana jaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat jana ge mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah teman eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya atawa wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu benelekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jan teu nyaho beusi aya dulur urang di hareupeun orkes bae nyana keur madzub sehingga ada zombie bisa aya kiai urang nonton orkes boleh dikukumakeun talian deh habek cirina nu madzub jeung nu lain madzub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cok gara orkes aduh biduana ge geulis ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah segala jaritakeun bor segala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngabek wali malah muntas nonton orkes ya sentas nonton orkes di mana cekan ai tadi dihareup di mana apa dihareup tadi leukeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir tah eta berarti bener atuh ke tinggal kiai urang kitu bae geus namun ditanya kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir budak talian ku sorbana habek cekek habek
beda lirikanna wali mangis lain deui bekayahoana layaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun kulain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang. Nah nu mantek mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh